atuh. Kumaha ada tulisanana kumaha? Ngayu bantuan teh geni. Oh, keunaan naon ieu? Oke ya, tuh hari kitu mah nya. Di Persib Bandung main ayeuna. Geus poek dewa alam dunya euy. Musim hujan teh aduh lain naon sok aliran aing mah. Bae hujan mah najan gede ge. Geus dibarengan jeung poek jeung alir jeung hujan. Kaluman budak laleweh. Komplit we penderitaan orang kampung mah duh. Sulu barase budak laleweh euy. Muga budak tilu teh nu hiji eksim, muga dua nolol weleho. Nu katilu geus demo minta hadiah deui. Udah aing teh pengusaha sukses. Teh, Mangga gimana we? biasa. Aduh buka berkat main. Buka dia lah tuh karila. Saya ngopi. Mau baca ngopi. Moal Konangan we. sanes onangan bos ieu mah proyekan biasa. Proyek naon banyak proyek momi gitu. Pangan dunia akhirat. Dunia akhirat teh akhirat kumaha panoba jenisna menuju dunia akhirat teh. Hah? Ah, ditanya kalau kayak net. Hah? Lain ngomong-ngomong hari gawe kan naon asa katingali aya wae. Aya bos anu mah tara kemana. Tara gawe? Manya tara gawe atuh. Nya kitu we nungguan proyekan. Proyek kan? Proyek naon? Nu ngetrok. Ngotrok kumaha maksudna? Ngetrok panto. Tuh punten. Oh iya naon teh freelance. Henteu. Nu nita-nita gitu. Henteu oge. Naon atuh? Uleman sami. Uleman? Hebat. Dina bidang naon eta gawe kuat kaya uleman gitu. Datang tok punten diaturan lingi pada maghrib. Ah, gelo. Jadi ngarep-ngarep nu modar nu kitu mah nya. Lamun anu modar berarti aya borongan tuh. Sampai ka 7na kan 7 poe. Lumayan bos eta teh. Lamun nu pae kumaha teh? Pasti aya. Oh gitu loh, mari aya we. Iya muningang sepi, sepi panggilan meureun eta teh minimal eueun hajat meureun. Kumaha eta? Atuh ngadamel proposal we atuh. Kumaha ada tulisanana kumaha? Ngayu bantuan teh geni. Oh gitu. Siap dibutuhkan gitu nya. Jadi naon we? Mode ngagali kubur osok. Oh sok bos. Tan rada lumayan mah weng tina ngagali kubur cobaan. Abi mah sok ninggal we udah sami ninggal ge dibagi gini. Bos Abi, aduh itu wilayah tamu Abi teh. Ka mana tuh weng atuh karek diuk kitu cing. Aku teh bos. Iya. Mau ngopi lah? Moal. Si weng mah kada atuh wengnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tinggalin we. Ieu tinggalin euy geroan gitu atawa salametkeun we gitu lumayan jerona gaya naon gitu. Lumayan, bae da ieu pokok lain yang maling da ieu. Balik deui. telepon segala lah. Soal penting wae. Naon? Ari eta merwe. Bade ngadamel naon namanya teh? KTP seberang merwe. Oh, biasa. Tapi gocap. Oh, mun abi bade ngadamel we 12 siki mah. Alhamdulillah. Dasar rezeki RW soleh. 12 siki. Tapi kira jeung saya KTP teh loba-loba teuing geuningan. Kamu abi nyari lah. Wah, edan. Ya teu bisa atuh. Nya anger we KTP mah hiji seurang. Orang KTP 12 siki Pasti. mau ke aplikasi pinjol gitu merwe. Wes, mal balik. Mal balik urusan pinjol mal. Wah. Yo, aing mah ngabejaannya
puguhan keluarga aing. Ulah urusan jeung pinjol lah. Ulah. Moal bener karunya. Bisi ieu tapi yang balik ka bitis. Cokolot mah. Gitu. Mohon siap pero. Nun peronya. Oke, siap. Sami-sami. Oke ya, dengan hari gitu mah nya. Dikum-kum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Di mana, weh? Play, kurang amin oi. Wis di mana itu di mana? Amin nu kamari mau teh kan tujungna. Tujuna bi teh. Berarti bisa minggunya. Oh, seminggu pan terakhir matak dia. Tapi anu aneh euy, ongko samin tapi teu mau cekedok. Poho. Tinggalin kojong. Di mana Orang tinggalna? tadi ngaliwat ka bos Aska. Jadi tinggalina di imah bos Asta. Pan tanya yang didakwa orang. Didawa. Anjir, enak dicokot TV bahayaeun. Wah, mau balik lagi bos Asta mah dicopot mah bisa ngadu perang peso. Tumun bisa manter jeung mana nyokot ju. Ngomong salieun aing mah jiga sorangan aing mah. Baru eta euy jabat tujungna. Ari amplop mah ieu di bawah. Bae amplopna ayaman baik kitu mah geus ikhlaskeun we, ikhlaskeun we. Geus arek dicokot ku maneh moal itu. Wah, ini kan orang mau balik ya, ayo. Bisa disulang aing. Karena saya kedongna tinggalin. Buah terlalu tinggi euy. Tuju naon? Udung anu tarak lain ka Bandung. Cuaca boy mendung. Kan bae mendung mah. Mending urang ngalajo ayeuna Persib Bandung. Main ayeuna Persija. Persib Bandung. Jam seberapa boy? Dong, tamun geus mendung. Bersambung atuh boy eta mah. Malah ka bersambung atuh dung. Pan ayeuna mah loba anu nyandung. Oh, nyandung hantem. Ujung-ujungnya mah pundung. Ya atuh dung. Da loba na orang Bandung. Usum naon tah boy di Bandung. Ya usum nyandung. Heeh, loba anu pundung. Ya kan bae atuh dung. Da tambah geus resiko nyandung. Jam seberapa enak Persib Bandung? Ya engke we dung waktu Indonesia Bandung. Bersambung tuh boy lah, aing dek balik ye. Ulah waka atuh dung. Pan pamajikan maneh keur punung. Dia aboy ah, balik aing tadi bersambungna jeung aboy mah ah. Mereka mana dung? Pundung. Pundung.